Ya Pak sing ganteng apa lho. Oke kopine ya. Kopi kan? Kumaha ya tuh dikalakeun dibawakeun Cibodas si aing mah aing. Aduh, ria terus datang ka imah usaha saha di mananya. Mak, kopi atuh bawakeun ka dieu balik ka urang capean mah pusing atuh dieu. Apa celo-celo aku kan apa? Ya yang kopi atuh bawakeun ka dieu lalu si carap atuh yang kopi bawakeun. Wes, sabar yo. Tak gaweke. Lagi urang lagi aduh. Lagi dah. Ayo begawe terus gitu ya. Sabar Pak. Pusing sih tadi kontrolan Turki. Ya Pak sing ganteng apa lho. Oke kopine ya. Kopi kan? Kumaha ya tuh dikalakeun dibawakeun Cibodas si aing mah aing keder ieu mah kos dinangkal teman memiliki. Nah atuh emang kopi di tuang tanahan. Apa remet apa? Rada gaweke kopi. Iya yang kopi bukan kali bawakeun Cibodas saja itu kos itu. Lah sampean ki ngekei duit karo aku ora? Ora kan? Kapan kei duit? Kemarin kan Duit aing kok ngawe nutup kemarin kan di pangokkeun duit ke paneutas gawe di negara duit pira puluh. Piro bisa takut piro? Nah ya pun berapa kemarin itu aing bilang sakitu kira aku itu mah. Gula karo kopi ki larang lho Pak. Aduh. Iya, aing ngopi mah itu paruh kieu aing kalau dibawa ke Cibodas. Ujang sih aku nek ngono kuwi.